Moal aya kaberkahan lamun anak pamajikan dibohongan. Najan gaji 5 juta sabulan percuma sabab Allah moal ngaridoan. Cing ngaji diri, cing ngaca ka keluarga, fokus kana usaha keur maraban keluarga. Tah eta nu disebutkeun kepala rumah tangga. Sanes hebat ku bisa usaha, sanes pangalana berjuta-juta, tapi rejeki saeutik kadahar ku keluarga eta teh tos gagahna kacida. Sanaos salaki tukang kuli, sanes pagawe negeri, najan teu berpangkat, nu penting ngajadikeun istrina wanita terhormat. Lamun cinta disebut anugerah, nikahnya jadikeun amanah. Lamun nikah disebut sunnah, maka nafkah sing jadi ibadah. Cekel cing pageuh meungpeung mika deudeuh, ulah neangan nu leuwih bisi papangih jeung kapeurih. Ulah neangan nu sampurna da moal aya, mending ge nu aya disampurnakeun. Hade rupa mah kurmaturan keur di dunya, hade akhlak nu maturan mah cek jaga. Da lain hoyong diperlakukan seperti putri, lain hoyong disanjung kaos bidadari, tapi hoyong dihargai dina ngabakti ka salaki salami rumah tanggi. Sok usaha ayeuna mah teh bari usoli, niatan keur anak istri, pasrah rejeki, lobanya sasaeutik ge pasti mahi. Niatan dina manah ku bismillah, nyiar kipayah nu barokah. Mugi awe doa urang teh diijabah, sangkan jadi kabungah, hirup tenang tumaninah. Sanaos dunya susah, cing kapangih di janah, anak istri sing saroleh aya dina ridho ilahi.